Dina hiji poe aya kulawarga anu beunghar. Tapi kulawargana henteu aman sareng kirang nenggetan. Ditambah maotna indung ti genep barudak kulawarga. Untungna genep barudak cicing sareng bapana. Tapi bapana rame pisan ku karyana anu ngajantenkeun puterana teu ngalalawarkeun sareng henteu nguruskeun kaayaanana. Pas beurang, Abah sareng Neng Cimoy keur aya di ruang tamu. Abah keur diuk jeung sibuk ngerjakeun karyana sakumaha biasa, jeung Neng Cimoy keur diuk santai dina sofa. Halo. Oh, siap ke urang kadinya. Oke. Dedi, eta sarongna teh acan dilepas. Tuh. Di kamar teh Ujang entis nuju ngagame sabari jojorowokan tepuguh. Mane mah kumaha eta? Aduh kumaha nya nyarios ka tetehna. Abdi teh sieun di kukumaha ku babarudakan eta deui. Lamun abdi teu nyarios engke beuki parah. Neng Denok parantos dugi ka bumi. Di bumi teh aya Neng Ela nuju sasapu. Neng Ela teh naros ka Neng Denok naon anu kajantenan. Sok carita ka teteh Neng. Tadi abdi teh Neng Denok teh langsung nyaritakeun naon anu kajantenan di sakolana. Neng engkom teh budak anu pangborosna, katingali ti gayana anu heboh jeung karesepna teh balanja we jeung balanja loba. bungahna hati abdi poe ieu. Balanjaan loba. Kalung reuncem. Nyanya abdi teh hilap bade pesen emas 5 kilo. Halo Pak. Nuhun, abdi mas bade meser emasnya 5 kilo. Kanggo enjing we, enjing dicanaknya. Nya, nuhun Pak. Ujang entis deui pigaweanana sapopoe teh teu weleh kana games wae, nepi ka dititah salat ge sok hararese. Kela tuh teh. Lain kela buru. Kela. Buru gerak salat. Nya. Neng Cimoy pagaweanana teh ngan saukur ngomean sapeda we sabari aambekan. Atuh ieu sepeda nih ngahesekeun wae. Meni. Geusnya urang teh dangkal kitu ngahesekeun nu dangkal ieu. Munker bener ruksak, bener. Untung sepeda kanya ahan, untung geus dilamotan ku urang ieu. Antis gandeng atuh tis gagem wae. Neng engkom teh uwi balanja, niat nama rek mere acup jeung tiung ka Neng Denok. Tapi Neng Denok teh ngambek sabab Neng engkom teh balanja wae. Tadi teteh meserkeun acuk sareng kerudung jang Neng Denok. Aduh teteh balanja wae. Karunya atuh bapak. Duitna diambur-ambur wae. Mane mah. Yeuh, erek moal. Ujang Juned teh budakna bangor pisan. Pagaweanana teh ngan saukur ka diskotik sabari mabok wae. Tah ieu nu kurang resep daripada cicing wae di imah. Ditita wae haream. Kana loream bener teu bro. Mabokel atuh. Pas Abah ke di kantorna teh, Abah ningali dokumen pagaweanana. Abah teh ngarasa aya nu teu beres jeung dokumen anu aya di laptop. Epek teh. Wah, nah dokumen aja di kieu euy.
Itu bener ieu mah. Alieur kieu euy. Halo? Saya. Hah? Naon maksudnya teh? Jadi orang bangna bangkrut gitu? Astagfirullahaladzim. Saenggeus narima telepon eta teh, Abah langsung ngumpulkeun barudakna sadaya di ruang kaluarga. Jadi abah tadi teh ngarubulkeun maraneh di dieu. Abah teh rek ngomong sesuatu ka maraneh. Aya naon, Pak? Oh, Abah aya naon? Astagfirullahaladzim. Woi! Dengekeun ari kolotkeun ngomong teh, terus sibuk sorangan-sorangan. Kata mana ieu budak hiji di si Junet mana si Junet? Oh, asap bro. Astagfirullahaladzim. Jadi abah ngarumpulkeun maraneh di dieu teh. Abah teh Barudak teh teu tarima jeung teu nyangka kanu masalah anu terjadi. tos bangkrut. Mas kumaha Mas Abah? Sepeda Abi kumaha Abah? PS kumaha bah? Ah, tuh bisa diskotik deh atuh abah. Aduh. Jadi Teterang kedah kumaha deui, akhirna Abah sakeluarga teh angkat di bumi eta. Tata, aya tempat, ayo. Telilah, akhirna Abah sakeluarga menang tempat eukeus sementara heula. Makanya di dia sih, tiriskan atuh. Aduh, ya Allah. Tapi ayana masalah anu nimpa eta kulawarga teh, ngajieun eta kulawarga nu asalna teu harmonis jadi harmonis, jeung ngajieun eta kulawarga teu mentingkeun diri sorangan deui. Ada mobil. Iya, ya hati-hati. Yakun dari mana ini? Mukanya pakai sunlight. Bin mukanya sunlight. Abin, jangan pakai sunlight. Pak, ih rusak Abin. Itu buat piring. Heeh. Oh, kan piring. Ih, ya udah terserah. Tapi yang megang ya. Gimana tuh? Gimana ya? Gini kan? Gimana Bin? Posisi kamu enaknya? Tapi harus tetap tomboy aja nih. Kalau sini. Itu Ben HP si Abin. Mana? Oke. Mana? Tangan kamunya kotorin lagi dikit lagi. Oh, enggak suit, Neng. Iya, terus aya naon di sana? Bebe nih, Bebe. Abah Junet teh Teteh balanja. Allah. Mar, Ngegebros. Mar lihat Mar. Mar, bukan ngegebros. Mar. Mana? Pingin ngasain itu abah bawa. Basel kasep. Ini itu. Ih, pingin ngegebros weh. Man, ini Gak masak. Sari roti. isi Asmar ibu tuh. Keluarga biar.